5, 4, 3, 2, 1. Rồi, em con vợ á. Jangan kali ya. Nah. Duh, kebenaran. Kebenaran naonan, Munen. Urang kakao ayo. Mereka naonan, kakau ang sore kieu. Urang ngabaso kepayung kau a. Gante rek ngajak kawat, rek ngajak kawin, rek ngajak ngabaso. Ayo tuh urang ngabaso, bener apa? Ayo tuh. Hayu urang ngabaso. Dagang lotek sepi kieu. Ngajual sepeda we aya mah keur modal lotek. Untung aya budak karek datang di Saudi. Jika si Bumun tuh jika tukang lotek tapi mau sepeda tuh beberapa dek kanyuk lotek. Bumun mereka mana? Bade ka Bu Ida, bade ngajual sepeda. Lumayan lah jang modal lotek. Mumpung Bu Ida uwi di Saudi, jadi kan seueur artos. Mun bade ka Bu Ida mah, udah teh dagang lotek beberapa bade nganyuk. Antos Kang abi bade ka Bu Ida heula. Duh, enggak poe teh batur jeung macan deui, Ari butina naon ngomong sorangan. Cemumun, manawi teh saha? Sugan teh sanes cemumun. Kunaon teh tina nyari sorangan. Ditinggalikeun di kajauhan teh ih. Mun cemumun, da teh aya rencang jadi we jeung macan. Ari cemumun bade ka mana nya nyanak sepeda? Eta ka Bu Ida yang ieu bade ngajual sepeda jang modal lotek. Oh, kebenaran aya cemumun. Calikala tuh di dieu cemumun. Sang kenala sepedana di dieu. Nyangke atunya antosan lah sepeda. Aduh. Yuk di dia mah aya nu ngegel ya. Moal cemumun datos jinak. Saha yang letek cemumun penasaran ka ditu kitu. Gini ieu cemumun aya di dieu. Boro bade meser lote. Oh, mohon atuh abi teh tos 3 dinten teh icalan. Nah, kunaon atuh beuh teu dagang boro tadina abi bade nganjuk lotek cemumun. Tah eta ari warga di dieu masuk ngaranjuk wae. Jadi mun teh bangkrut, dia terpaksa ngajual sepeda. Ada cemumun mah daripada semangat usaha kakak semangat ngobrol. Iya sih ibu daripada ayeuna mah kudu mikiran cemumun ieu nu teu bener mending kurang eueut ieu we yu hiji ewang. Ih, nuhun atuh Bu Juleha. Aduh nuhun Bu Juleha keur haus teh ayan masihan cai. Sok atuh salikana di dieu. Oh, buat. Aduh, eta. Ieu teh naon? Ieu teh macan apa singa anu asa salarieun ieu? Eta rencangan teh tina ieu kata tadi ge ngobrol lagi raduan yang macan. Oh, si anu. Teh dang banget. Ya, marah banget sih, rasa masalah. Alhamdulillah Kang Jene nuhun duareun jeung raos baseuh teh. Ayo Kang Jene tusankan Iya, ayo urang we teh.
Gila, ini deh. Ada di seribu ibu. Ayo dong gabung ya. Hayu. Jadinya ya ibu-ibu di gimana? Ayah Bu Wida serang Kang Junet pasti mararana ieu. Iya si Kang Junet gajah ka baso lumayan raktiran. Ini gaya Junet nelaktiran Bu Ida. Ingin atuh Junet mun hayang kali-kali ditraktir ku Junet. Junet, hari kamari ngabason jeung Abi geus dibayar encen sama aja. Oh, pokoknya hayu atuh urang nganjuk deui. Sakali yang bayar. Eta si Junet kawaregan beuteung teh. Kamu nganjuk deui nu kamari ge teu mayar maneh mah Junet ka Kamang Ojo. Atuh ari kitu mah hayu urang bubar we atuh. Urang bubar we naon ngaheula. Harga sepeda. Oh, momon kumaha. Kapan Bu Ida rek di pasar ku Bu Ida. Nah, aku naon jeung sapeda kitu cemumun. Oh, lain teh jangan modal. Jadi sepeda rek dijual ka Bu Ida teh. Tadi nama nawiskeun ka Abi Bu jeung ka Teh Tina. Pake da Abi teh gaduh artos. Ibu manawi ibu wiki Arab atuh manawi aya. Kamari ge si Junet ya 20.000 saya dibayar-bayar maneh nganjuk teh. Boa-boa biar ge ngabaso teu mayar gana nganjuk. Dasar Junet. Enak tuh ibu-ibu ieu teh isin ku orang komplek Bu RT nuju teh Damang ieu. Ya si Junet loba hutangna dasar ari ka awewe daek eta sih ngajukan wae Dasar. bayar. Ayo urang balik ah ieu. Kata kirup teh kudu bener Junet haduh. No, 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 no. Penonton Muslim Action. Ayo Bu Ida pasti mararana. Action. Kita mulai action. Action.